jelema mah satung can ngalaksanakeun kana kepercayaan kana sifat 20 ti Allah moal maka tenang ieu hirup moal. Salat ke moal khusyuk ieu ngabeja teh moal. Moal. Lamun urang salat teu nganyakeun wujudna Allah, teu nganyakeun kidamna Allah, teu nganyakeun bakon Allah, teu nganyakeun kana mukhalafatul hawadisna Allah moal bisa. Kuncina hiji-hijina aya di dieu. Musibah nu asli lain urang ngiri buntu eta mah leutik gitu. Lain urang geuring leutik. Musibah nu asli mah jelema ngajauh ti Allah. Nu panggede-gedena musibah. Jelema taradek ngaji panggede-gedena musibah. Jelema teu salat panggede-gedena musibah. Eta musibah nu asli. Jadi dina ruku teh aya syarat kan. Aya syarat ruku. Jadi aya syarat ruku. Lamun teu asup syarat ruku, usap ieu ruku teh rukun, ruku teh rukun kan? Rukun. Lamun ieu rukun teu cupun syaratna, maka teu sah. Teu sah. Bil barakah wal karamah Sya'abdul Qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kepada Allah Maha Ghafur. Salawat serta salam hayran katsir keturunan alam wassalam di pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaya mudah-mudahan urang sadaya saking syafaat ibadikan Rasulullah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Urang geus dina awas manakib manakib insyaallah mudah-mudahan urang sadaya saking kabarakahan kalaya hasil maksud urang sadaya utama. Mudah-mudahan ulang sadayana sampai yang bermanfaat. Para jamaah sadayana, alhamdulillah, urang masih tetap terus ngadoa ke Allah. Mudah-mudahan urang ngadoa babarengan. Kalayan mudah-mudahan para jamaah sadayana, urang kumas manakib bil barokah. Kalayan mudah-mudahan seluruh orang sadayana di Palestina kalian kain pertolongan di Allah. Kalian mudah-mudahan terus urang doa barengan insyaallah mudah-mudahan ini menjadikan kekuatan, menjadikan senjata di antara muslim dan muslim. Insyaallah mudah-mudahan Allah sembuhkan karena keimanan, ketakwaan kalian urang sadayana sing aya dina ridho Allah sadayana. Para jamaah sadayana, alhamdulillah urang dina rengse dina ngaos manakib insyaallah di dina manakib para jamaah sadayana seueur mukedah kurang dirobi terutami dina hal keyakinan, terutami dina hal itikad anu memang terbiasa temenan dimamangkeun urang ka Allah. Jadi urang kudu yakin bahwa yen Allah teh ieu ngagaduhan iradah. Allah teh ngagaduhan kekuatan. Allah teh ngagaduhan kudrat. Jadi kunci dina hirup urang kedah sumrah diri ka Allah, percaya yen sadayana tos ditentukeun ku Allah. Allah teh ngagaduhan kudrat sehingga urang mau tidak mau ridho terido kedah ridho, ikhlas teu ikhlas kedah ikhlas, kedah belajar
dina ikhlas nafi dina ieu kahilfan. Termasuk urang kade kedah ngajauhan kana itikad anu eta itikad teh ngajadikeun urang kepercayaan ka Allah apalagi nguweuhkeun Allah ngaleungitkeun Allah aya singkahan teh urang dina itikad seueur itikad aya itikad qadariyah aya itikad mu'tazilah aya itikad rabi'iyah aya itikad ahli bid'ah eta termasuk aya itikad fulasifah aya itikad mustawsilah. Ieu itikad teh anu urang sing hati-hati kadang sabab di urang loba itikad model kieu. Da ieu pentingna dina ngaji. Jadi ulah aya itikad, ulah aya perasaan, ulah aya warisan dina mana sehingga termasuk kana eta itikad anu tadi. Mana itikad qadariyah, itikad qadariyah mah eta jalmi teh masukna itikadkeun dina manahna bahwa Allah teh eta teu ngiring damel dina pagawean anu ladang kasarna. Jadi setiap orang kasar, setiap orang usaha, setiap usaha urang boga hasil. Tah hasil teh lain ladang Allah, tapi ladang usaha urang. Aing capek-capek ladang usaha aing. Ngaweukeun. Ngaleungitkeun pangeran, ngaleungitkeun Allah eta kaasupna kana itikad qadariyah. Sing hati-hati kan ya. Jadi sing hati-hati lamun urang boga itikad model kitu. Sedengkeun urang mah lamun dina hiji perkara teh malahan mah nepikeun ka teu kabagian PLTG urang ngamuk. Bisa salah saha. Disalahkeun RT-na dipitnah RT kene wae. Urang sok nyalah kana makhluk. Tah itu bahaya kan. Berarti secara langsung terpercaya lain teh bahwa eta anu ngabogaan kekuatan nu ngabagi rezeki teh nyata jelema. Gitu. Di bahaya ya. Kudu beunah ya. Urang lamun teu dibagi duit ku calon aing mau boga duit. Aing lamun teu ngilu-ngilu Allah mah tetep aing mau boga duit ieu lamun teu dibere mah gitu. Eta pan secara langsung ada mungkin. Jadi sehingga ngaitikadkeun dina manana Allah teh teu ngiluan, teu ngilu ngadamel dina hasil usahana teh. Gitu. Sehingga begitu urang ngarasakeun bahwa setiap perkara nang ladang urang, lamun ladang urang ya secara otomatis eta bahaya. Jadi ternyata hirup teh anu mata terjadi tetelang teh kitu. Naon anu kurang dipikaya, naon kurang dipikau butuh, tetep we urang mah terpercaya ka Allah mah gitu. Sehingga anu diteangan teh bisa ngahasilkeun jeung sajabana iwal usaha. Urang bisa boga duit tina ladang usaha. Urang hayang disadaan tina ladang usaha. Coba lamun urang teu meunang tina usaha ngambek mah urang. Begitu usaha urang terekeun wae untung kira-kira ngadap mah urang. Urang loba ngadap kalau loba protes. Loba protes. Jadi anu kitu teh ngaranna henteu percaya kana kudrat Allah. Terpercaya karena kudrat Allah tetap percaya. Jadi jelema teh kitu loba terpercaya karena kudrat Allah teh. Teu tamboroning batur, urang sorangan urang lamun gering Gusti. Ku anggota teh ye gering Gusti, begitu dengan obat mah obat Gusti teu dikeun cangkir. Gitu.
Sakali cager obat dileungitkeun Allah, nyagerkeun obat teh angger. Asana teh Allah mah eueuh dirinya. Leungit. Leungit Allah mah. Leungit. Urang lamun berobat begitu cager leungit Allah mah. Dina hate leungit. Leungit. Aing lamun teu obat paeh geus. Aing lamun teu obat geus tetep bakal nemen ya gering. Eta kitu tah. Aya ngaleungkeun kitu teh hese. Hese ngaji teh hese. Hayang kitu ge hese. Atau geus tepi kana nyawa dan tepi kana para wali kana nyawa balasannya. Luar teh bisa kitu kan sifatnya qanaah ke bisa narima teh kedah nyawa kana takdir teh Allah teh percaya apa henteu. Kudrat Allah teh maha kudrat teh. Abogaan sifat kudrat teh. Urang teh kedah sadar kalinya jelema mah satungtung can ngalaksanakeun kana kepercayaan kana sifat 20 ti Allah moal maka tenang ieu hirup moal salat ge moal khusyuk ieu ngabeja ada moal lamun urang salat teu nganyakeun wujudna Allah teu nganyakeun kidamna Allah teu nganyakeun bakona Allah teu nganyakeun kana mukhalafatul hawadisna Allah moal bisa kuncina hiji-hijina aya di dieu. Ayo cobaan hayang khusus sok di kamana usulna. Da hirup lu baru sing wae bae poe. Sing masyaallah Gusti, dagang ya masyaallah. Bangganya urang ngomong di kadinya teh arana. Zikir ge di eusieuna teh ku eta. Hayang mantep teh. Salat teh hayang khusus di eusieuna teh ku eta. Hirup teh hayang tenang teh di eusieuna teh ku eta. Ayo urang mah lain hirup teh lain ku kudrat, lain ku iradah. Hirup teh tenang teh ku duit teh ku duit. Mahi duit senang hirup cek saya tak cek kabaju gitu kan pemajikan tuh sok gitu kita tuh ngomongnya Gusti nalun aja jadi kata pemajikan gering gitu kali orang diajar ilmu yakin pemajikan jadi jerigna kadang nyekek kaya dan ada keyakinan sorangan ayo biasa rumah masalah hese ya pantas para ulama pahit lain kira pahit coba orang perih malah nahan eta perih orang teh perih hirup teh perih daek ngaji teh kudu daek perih lain hubungan perih lain batur mah usaha lancar dahang hayang naon we bisa beli urang mah perih masyaallah narima kieu nusut sehingga batur supaya tong nyahoan urang teu boga supaya batur tong nyahoan urang teu boga beas supaya batur tong nyahoan urang teu boga duit. Ulama ngajagana gitu. Urang ketik tegablok duit, aing teu boga duit. Cari lu penting carita. Dina status we aduh keur boke. Gusti aduh bangkrut geus ge wae kitu. Gitu jangan bangga ya ieu teh nya. Urang sakit gaji ge bangga ieu teh bangga masyaallah. Tapi urang di mana ngaji nanti ngajikeun sifat 20 lain dina ngaji. Itu Wadahul masyaallah itikot semacam eta ge geus hese asa-asana teh lamun urang usaha teu maju teh asa teh bangkrut teh hirup ya kadang-kadang bisa bunuh diri masyaallah gitu lah geus tah teh kieu mah anu pora mah pasti mungkul kadi teu laku power kitu matakan si curiga lamun mata-mata nyawa mata-mata kagok kira masalah Gusti tak kitinya Allahu Akbar bangga kade masyaallah ieu tah urang teh pantes nu diwajibkeun pertama teh nganyahokeun Allah heula urang teh ngadidik anak teh lain titah sakola heula lain titah nulis 1 2 3 4 5 lain titah A B C D lain ternyata geuning cenah nyaho heula ka Allah urang teh leutik pan berhenti tanage kedeun kita ngangon pokona teh teu ngangon kita usaha keuting salat mah keuting ngaji mah kitu angger we kitu sehingga tepikar gede kieu angger eta kalkulasi eta padahal ternyata urang candi eusian ku sifat 20 nah candi eusian kumaha urang kendek nahan dina sakaratna sedengkeun dina hirupna ge loba aral da hirup mah teh lamun teu nganyakeun sifat 20 di Allah moal bisa syukur moal aral wae bapak ge
aral wae kusol tadi teh apa kunci na anu mantak tenangkeun urang nganyahukeun ka Allah sehingga urang teu mengenal ka Allah. Begitu teu mengenal ka Allah siap-siap we pusing salilana gitu pusing insyaallah. Tapi sabalikna lamun urang geus nyaho kana sifat 20 sing gede kasabaranana tong dianggap ngeunah yakin teh kade ujuk-ujuk urang begitu yakin aing yakinnya begitu ngadoa ge langsung bleg-bleg henteu atau aing kitu mah ngeunahan yakin teh langsung bleg-blegana aing begitu ngadoa aing percaya ka Gusti Gusti abdi percaya teu berusaha abdi mah Gusti geus saya atuh datangkeun karung beas mah sakarung ka imah naon hese na Gusti nang tangan ka Allah kitu lamun tanpa aya kayakinan nu kuat jeung sifat 20 na maka aya kamang-mangan dirinya teh aya kasulan kitu kayakinan Allah mah teu kitu ngaddik eta mah disebut lagi nu kitu mah eta mah lain kaperluan lain tujuan dina kayakinan mah teh urang mah lamun geus yakin teh hayang loba duitnya hayang babarinya teu kudu usaha tinggal diuk kitu tinggal haeotan di imah kitu loba nu nganteuran kitu tinggal lain kayakinan lain eta tujuanna lain jadi lain urang aing supaya ngaji supaya yakin supaya naon supaya lain jadi ternyata dina keyakinan mah urang begitu dina keyakinan jadi lain malah ngeunaheun malah pahit jadi malah coba urang bareto kerjaan ngaji subur teu usaha duit loba teu mungkin seru emang eta mah urat leungeun emang kitu eta mah ketimbang ti bareto jadi emang urat leungeun nu salah eta mah ai batur mah darah biru ieu mah darah kotor sarua wae gitu. Sok aya bedana begitu jelema sok loba carita begitu aing diajar ngaji geus diajar ngaji kalah hese duit teh kitu nya. Masyaallah Gusti tah kata kitu. Padahal mah para jamaah sadana dijamin ku Allah teh lain kira. Ya. Kumaha teu beungah geura. Urang mulai kawin teh mantak ngabeungharkeun bakal dibeungharkeun ku Allah ngeunah teu? Ngeunah. Tapi begitu kawin langsung beunghar teu? Henteu. Peurih heula. Sepak kumitu hati dia sepak di itu sepak tadi itu gitu ya terus disepakan heula hirup teh udah sepakan heula Masya Allah kudu kitu tah padahal dijamin beunghar apakah orang langsung begitu nikah langsung blek langsung henteu tapi Kanjeng Rasul ngajamin dirinya Allah ngajamin kan begitu orang berangkat haji dia mah hajian dijamin benar ku Allah tapi begitu balik haji langsung beunghar teu sungan aya seban sakarung emas di imah henteu teu kitu carita masyaallah ieu nya masyaallah Gusti dageun eta mah hiburan nu kitu mah hiburan jadi lamun urang nambah yakin kayak bakal dibere hiburan eta ge matak bahaya. Jadi orang ya ahli yakin orang teh nyun plang dihareup ahli thariqat wal yakin gitu. Dihareup. Jadi Abuya Udin Samsudin bin Pengki ahli yakin jeung saparitual. Jadi ahli yakin spirit jeung Coca-Cola kadinya. Begitu geus yakin moal langsung bleg-blegan moal. Begitu ku terjadi na jelema geus tahapan yakin luar biasa yakinna karek dibere hiasan hiburan ngaranna hiburanna diantarana babari ngan lamun geus yakin lain eta tujuan lain kadinya arahna tetep makin yakin teh ternyata makin power jeung makin power gitu jadi makin power katakan urang mun nyaritakeun jelema mau motor itu kencang lain kira itu begitu kencang eta ku batur dikeprokan hebat semakin kencang eta jelema semakin hati-hati lamun terpesona kanu ngeprokan manehnana cilaka ayo dikeprokan maneh mah hebat euy kencang urang teh aya balaung da usabab gagah ngarasakeun gagah henteu hati-hati cilaka keyakinan teh kitu semakin jelema yakin ke Allah semakin ujian semakin gede itu mah tong yakin bahaya kalau yakin bisa kafir ti heula bisa kafir ti
Masya Allah Gusti, akhirnya menceritakan kita eta karek itikad qadariyah. Masya Allah bangsa nu kitu teh geuning di urang teh loba geuning seakan-akan lamun salaki usaha teu mawa duit dadas beak ku pamajikanna si mah salaki teh ngan usaha balik teu duit tah eta ge sarua geus kena kana itikad qadariyah nu kitu. Jadi ganti ngaran si Siti ganti si Qadar bisa kena, padahal salaki mah teu kana naon dok berangkat usaha begitu balik mawa jeung teu duitna mawa jeung teu na eta mah urusan Allah. Itu teh itu urang ngawarung buka warung begitu muka urusan rezeki mah lain urusan urang mah muka we geus urusan rezeki mah lain urang mengaturkan. Itu bisa jadi anu rame nu cek urang-urangnya kan sok loba bahaya. Begitu urang ngawarung dibere rame ngawarungna, begitu bere ngawarungna rame akhirna naon? Akhirna lalai ka Allah. Kade ya sing hayang nyaho musibah nu asli lain urang nyeri huntu eta mah leutik gitu. Lain orang geri musibah nu asli mah jelema ngajawab ti Allah. Nupang gede-gedena musibah. Jelema taradek ngaji panggede-gedena musibah. Jelema teu salat panggede-gedena musibah. Eta musibah nu asli. Di tempat gede kada lain musibah. Di tong dianggap remeh musibah kitu. Aya tibang ukur nyeri huntu mah kitu atanapi kurang lamun jaga mah Hekeau bin suku eta mah atuh musibah itu mah tinggal ditincak kan gitu. Tinggal dicek. Kita mah musibah itu. Malahan kadang-kadang musibah itu bisa ngelingkeun urang ka Allah. Tapi nu asli mah lain eta paling gede. Eta musibah bila mana jelema geus ngajauh ka Allah, eta lah nu paling bahaya musibah. Nah, eta itikad qadariyah. Itikad qadariyah. Jadi dinaradan kasar eta. Jadi Allah teh teu ngilu, teu ulah ilu. Dina damal dina pagawean andeuleunna kasarna eta makhluk. Sehingga eta ngajadikeun hiji ukuran bahwa ieu bangsa itikad qadariyah teh nu di mana para jamaah sadayana ieu dina itikad qadariyah nu ngajadikeun bahaya sehingga urang tetap urusin percaya ke Allah dina segala. Namun kurang dina itikad qadariyah eta bahaya. Itikad. Nah, eta ke bisi jadi kafir kan. Awas menjadi kafir. Nah, eta para jamaah sadayana dina itikad qadariyah ayat itikad mu'tazilah. Itikad mu'tazilah mah ieu nyata Allah tengiring damal dina pagawean sambungan adat. Jadi dina adat teh urang kebiasaan seperti kieu jelema dikadek gerak wah aing percaya karena bedog teh bisa gerak geuning aing ku bedog. Eta teh ngaranna percaya we bahwa anu nerakeun teh lain Allah, eta nu nerakeun teh bedog. Eta teh nu kitu itikad mu'tazilah. Ya tetep we urang mah dek kumaha makhluk mah teu bisa nanaon, tetep we anu gaduh damel mah Allah sakitu we. Bisa jadi kafir jelema lamun memang percaya bahwa anu ngagabogaan tapak eta salian ti Allah bisa kafir kade. Duh. Kafir kade, Masya Allah. Urang minum bodreknya, begitu minum bodrek jadi sirah minum bodrek, begitu minum bodrek cager. Nah itikadkeun cagerna ku bodrek ngaleungitkeun ka Allah bahwa Allah teu ngilu-ngilu gitu. Dina adat kebiasaan bahwa setiap jelema minum bodrek teh eta cager lamun minum bodrek maka dirinya jadi itikad mu'tazilah kafir.
babari kafir. Jadi kafir babari, jelema teh babari jadi kafir. Mentakan urang mah kade tong telat sahadat teh kade bawa poe sahadat. Dulu sahadat bawa poe istighfar bawa poe sahadat bawa poe minimal istighfar teh cokot 100 we. Kamu bisa mah leuwih da bisa kali Rasul ge dinten teh sampai sadidenda 100 kade. Urang mah 200 aya salat istighfar heula gitu. Ke sahadat da kusaha loba intikan ieu loba kafir urang loba jadi kafir. Jadi kafir, sholawat teh 1000 ulun harus sampai teh. Gagahnya ulun baca sholawat 1000, sing rajin sholawat teh geura. Sing rajin baca sholawat teh. Sholawat tek 100, tek 200, halus mah 1000. Bagus nama. Sampai teh. Tapi entong kadang bae kadang henteu. Kadang bae kadang henteu mah teh mah. Nah, urang diduruk, begitu duduk saya diduruk. Oh, diduruk. Kurang saya iya kaduruk. Kuseuna. Lamun teu kuseuna moal kieu. Moal. Tetep seuneu bisa kaduruk aing mah. Aing teh kaduruk teh kuseuna lain Allah. Allah tetep seuneu bisa kaduruk mah. Dirinya eta itikad mutajilah. Padahal eta teh dirinya para jamaah sadayana anu kitu teh ngaranna sambungan adat. Jadi eta teh sambungan adat bahwa seuneu teh bisa ngaduruk. Eta teh adat kebiasaan. Seuneu teh lamun urang ngaduruk urang teh panas, tutung urang teh eta teh karena adat. Begitu adat ngaitikadkeun bahwa teu bisa Allah teh tengiluan dina ngadamel sambungan dina adat, maka jadi kafir mutazilah kan. Ini bahaya itikad mutazilah bahaya oge kan. Bahaya. Allah tengilu-ngilu dina ngiring, dina damel dina pagawean sambungan adat. Kata dina itikad mu'tazilah insyaallah dina itikadna kurang bahas selanjutnya. Di dia para jamaah sadar orang teraskeun dina pangaosan kamari yusan fil ruku'i jeung wa yusan fil i'tidal termasuk wa yusan qunut termasuk wa yusan fil sujud. Kamari urang zikir ka sujud. Di dia para jamaah sadayana yusan fil ruku'. Kamari urang ngabahas dina sunah ruku'. Dina ruku' para jamaah sadayana ieu dina ruku'. Jadi dina ruku' teh aya syarat kan. Aya syarat ruku'. Jadi aya syarat ruku'. Lamun teu asup syarat ruku', usap ieu ruku' teh rukun, ruku' teh rukun kan? Rukun. Lamun ieu rukun teu cumpun syaratna, maka teu sah. Teu sah. Teu sah ya. Jadi rukunna teu sah. Mana syarat ruku? Surutur ruku sita. Ayyasya ma qablahu minal arkan. Hiji kudus sah dina rukun-rukun samemehna. Samemeh ruku. Naon? Dina samemeh ruku, Fatihah. Memeh ruku berarti Fatihah. Fatihah rukun kan. Begitu Fatihah cacat, ruku ge sah. Jadi berurutan. Ieu kudu sah kabeh. Mulai tina Fatihah, kana ruku, kana itidal, kana sujud. Ieu kudu sah kabeh. Lamun teu sah ieu di antara salah sahiji dina syarat-syarat ieu, maka teu sah kabeh. Teu sah. Bahaya ya orang sholat. Kira-kira orang asup sarapan teu sholat ya. Itu orang teh karek dipertanyakeun ayeuna komo ke ditanyakeun ku Allah di harapan Allah. Ieu teh karek ayeuna hukum urang teh geus sadar geuning heuh nya kumaha aing ge syaratna. Dicumpon ieu syaratna. Begitu dicumpon syaratna otomatis urang nek kumaha sahan dek ngesahkeun salat. Sahan dek ngesahkeun. Gitu.
dikesakeun sana. Urang di hadapan Allah dek kumaha. Sedangkan cek Allah ke tetep wae maneh salat kumaha salatna. Cumpun teh rukun-rukunna. Syarat-syarat rukunna kumaha. Ya sing hati-hati tah. Ieu nu jadi belang teh ieu anu jadi belang teh ieu seakan-akan jelema teh ayeuna mah geus lihai salat. Geus pas. Geus beres. Tanpa daekna ngaji. Jelema anu teu daek ngaji mah asa geus hebat we. Asa geus hebat. Lain kira. Geus beres persoalan itu asal geus assalamualaikum geus ya. Kalau masalah assalamualaikum ge berecet teh lompat. Masyaallah. Gusti nanggung kade urang lamun geus salat usahakeun wiridan kade. Wiridan. Eta teh lain kira ageun faedahna. Ageun faedahna dina aurat teh kade istighfarnya. Terus urang la ilaha illallah wa la syarika lahu majrimna nar. Masyaallah lain kira. Aurat tong ditinggalkeun kade kitu. Kajeting salat sorangan wiridan. Ulah teu wiridan. Salat sunat kumaha? Salat sunat kade. Mun sorangan ge. Ulang tinggalkeun. Biasana lamun urang mah mun berjamaah salat sunat teh masyaallah kayak sorangan mah teh salat sunat. Ai berjamaah mah lillah Allahu akbar kitu nya. Ai salat Allahu akbar. Allahu akbar. Sami liman hamidah Allahu. Ieu teh sabaraha dek kumaha salat teh kumaha tujuanna sabarna. Apa hayang katingali ku batur apa kumaha kitu nya. Ieu urang teh tong dihianatan kade lamun salat teh awas. Tong urang tong beda-beda kade di mana tempat. Nu di teangan kurangan dek berjamaah husu, dek sorangan husu teangan. Kadang-kadang sok aya aneh berjamaah, aya aneh teu husu. Aya aneh. Aya kitu tah. Ya mun urang mah tetep kan hati-hati. Kausuan. Kayak aya kriteria husu kumaha. Aya kriteria na husu teh kata. Jadi anu husu mah ke dina tarana ge aya capan husu gitu. Jadi husu hes. Oleh Bang Kosim mah ucap husuan dina tarana. Eta mah capna cap perangan. Masyaallah Gustina. Gustina lamun pamae mah capna cap sapi dina tarana. Aya sapian. Aduh. Masyaallah Gustina. Para jemaah saudara. Guys, orang teruskan. Jadi ayat syarat ruku kan? Syarat ruku. Hiji ayasya maqablahu minal arkan, hiji sah kudus sah rukun-rukun samemehna. Mun teu sah samemehna, teu sah rukun. Teu sah. Nu kadua. Allah yaksida bihi goiru falau hawa li sujudi tilawah masalah urang dina ruku teh entong aya neja goiri salian tina ruku kare dia lamun aya jelema urang begitu ruku dina ruku teh urang teu niat ruku niatana sapertikeun sujud tilawah atau ruku teh urang mah lain niat ruku eta mah posisina ruku teh urang hayang kitu hayang ruk hayang eta hayang turun kitu sira urang ku kitu nage istisah dina rukuna ieu lamun carain ruku mah niatna lamun lain ruku mah tetep teh sah ala yaksida tong aya niatan nejaan salian tina ruku sapertikeun sujud tilawah sujud tilawah teu meunang eta sujud tilawah teh faj'al ruku'an kemudian eta dijadikeun ruku lam yakfihi teu cukup cenah kitu wala yadurru ija qasadar ruku ma'gharihi teu meunang la yadurru teu meunang ngapengaruhi kana ija keabsahan ruku itu
temenang kan. Jadi temenang ngapengaruhan karena absah karena ruku. Tetep orang dina ruku tetep kudu ngajadikeun jeung niatna eta tetep ngejana ruku. Lamun salian dina ruku teu bisa. Susah. Ayat maina fihi termasuk dina ruku teh kudu ayat tumakninah. Gitu. Ayat mi'anna fihi teh wa tumakninah. Jadi dina ruku teh kudu ayat tumakninah. Eta syarat. Jadi dina ruku teh urang kudu ayat tumakninah. Jadi sing beres kade. Begitu orang Allahu Akbar ayat tumakninah heula. Begitu tumakninah ayat muta'akkada minha walau syakka. Gitu. Seperti kieu di mahali bikuli subhanallah. Urang dina tumakninah teh sukunul adha cicingna dina anggahota fi mahalliha. Dina eta tempat di qadrin salah kadar subhanallah. Berarti urang tidak nalika ke ruku begitu urang beres nya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kerenula karek subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi terus tilu kali. Eta teh ngaranna tumakninah. Hiji katilu tah. Kaopat. Antakuna tumakninatun fi yakinan jeung kudu aya tumakninah fi yakinan kudu ku yakin kade dina tumakninah teh urang kudu bari jeung yakin kade. Jadi lamun urang tumakninah kudu yakin heula tumakninah apa henteu. Ulah kieu ya. Ay muta'akkadan minha kalau syakka lamun urang ragu hal atma'anna amla. Urang teh ragu ya begitu dina ruku teh aing teh apakah tumakninah apa henteu. Begitu ragu fala yasihu maka teu sah. Jadi lamun urang dina ruku untuk tumakninah ada pesawat buburu teh ya. Nah itu dina ruku teh tumakninah apa henteu nya ragu dina hate teh. Maka fala yasiu teu sah we rukuna. Mun teu sah rukuna sujudna teu sah. Teu sah. Itidalna teu sah. Salatna teu sah. Itu tah salat teh. Cek abdi ge tinggal tanggung jawab we sorangan-sorangan ke dalam Allah deui geus. Kan kusab kitu nya teh jelema teh mantakan kula sok pauran teh kula dieu disebutkeun urang teh masyaallah. Kan urang jadi tadina kan mantan atau kan mantan rampok, mantan lalajo, mantan nangon sapi, mantan nangon kebo. Lain mantan ngaji tadina. Masyaallah mantan ngajait tarawihnya. Atupan ngaji kitab kan tentang ngajait, jadi masa kan ngajait ya ampun. Kita nyawa insyaallah Gusti, da ge urang masyaallah. Ieu tah nu mantap paur teh kieu geuning salat teh beuki kieu teh beuki paur masyaallah paur. Urang teh panggagabah kade. Beneran kade matakan lamun dek salat teh rinehkeun heula rinehkeun. Rinehkeun cenah ngeunaheun heula. Gunting baturan. Urang rinehkeun we rinehkeun. Ngeunaheun cenah ngeunaheun heula tentremkeun heula. Itu masyaallah tentremkeun heula urang kade. Mulai cenah rapi niatan si lurus lah niatna. Ajekeun heula kurang siap mulai susurna pasang sorbana pake mulai kopiahna raksa heula urang ti imah bajuna sampingna raksa heula kopiahna sorbana raksa heula kade. Jadi sampai urang dek salat raksa heula ieu. Raksa heula kade tong gagabah. Itu sampingna bolong apa henteu. Terus urang teh apa ieu samping teh tadi kai mata tangga apa henteu terus diukna besing diuk ke di imah batur, jaba batur kan loba hayamna. Begitu aya hayam kurang tek we kadinya, eueuh teh kotok mah ngan bauna aya. Nah. Kena dewa teu sah salat tadi. Urang teh puji-puji ieu salat teh masyaallah. Ieu puji salat samping deui bau teh kotok. Teh kotokna mah eueuh mending aya ayaman nambleg. Ikan bahaya. Urang ieu lamun hayang nyawa dina toharoh. Dina toharoh cek Imam Ghazali ayat 3 tingkatan taharah. Urang mah nyawa taharah wudu nya.
Urang wudu beres. Wudu teh beres. Cek Imam Ghazali mah lain kitu taharot teh. Cek Imam Ghazali nepikeun ka Siti Aisyah aneheun. Jelema kok aneh daek wudu tapi aneh teu suci. Aneh. Jelema daek wudu tapi teu suci aneh. Mana maksudna cek Siti Aisyah? Maksud cek Siti Aisyah jelema daek wudu tapi kunaon eta ceulina masih kene ngadenge dangdutan. Jelema daek wudu sumut eta dihantem bahamna kunaon daek ngomongkeun batur. Kan aneh atuh. Eta cek Siti Aisyah. Cek Imam Ghazali aya 3 tingkatan dina taharah. Urang nyotoharot teh wudu, adus. Nek kumaha artina urang wudu hantem-hanteman hayu banjuran karinya teh dikasih rasa ember-ember. Teu kadinya urang wudu teh aing wudu beres salat beres, wudu beres. Ai lalajo dangdutan eta kumata naon? Berarti teu bener wuduna ieu. Tapi dikasih bengong atuh. Di jelema teh kumaha tong ning Siti Aisyah adi bengong atuh. Aneh. Jelema masih kada dicokot keneh wae ayeuna usum pencolokan. Gitu. Kade ieu lain nek politiknya. Milih kade kudu nurut ke pemerintah. Maksudna mah milih teh ya nurut ke pemerintah. Mun nyolok 2 teu sah. Nyolok 2 teu sah. Coba nyolok 2 sah teu? Model urang cop nyolok 2 sah teu? Nyolok 3 sah teu? Harusnya nyolok paraha. Hiji mah model. Harusnya mah nyolok hiji kade. Nyolok 2 mah teu sah. Hah, hayu kalau model cek pemerintah kumaha? Coba model colok 2. Teu sah. Nyolok 3. Teu sah. Akhirnya nyolok ini sah. Masalah Gusti lah guys. Jadi aki-aki bingung jadi masalah kita pikiran sama ki. Anu jelasna urang beneran dilawe ibadah. Beneran kayak kairutkeun ke kurang ku ilmu. Oh berarti kieu geuning urang kudu nurutkeun ka ulama. Pan sok anehnya jelema ari dek karyaan dek naon ke titah ngajina kiai. Kayak nek nyundatan salamatan aku kiai kene modar ge ku kiai kene aya nek ngolok mah teu diikutkeun kiai sama pinter gitu. Nah geus di dia para jamaah sadayana antakuna tumaninatun fihi yakinan kan kudu yakin dina tumaninah teh seuna bener-bener yakin salat teh bener-bener kurang teh ngarasa dina wudu nage karasa kurang teh aing teh wudu teh tadi teh bener geus niatna bener tong dimangmangkeun ulah termasuk kurang dina tumakninah ge tumakninah aing teh tumakninah apa henteu tadi lamun amla aw syakka lamun mangmang dirinya palau syakka apabila ragu dirinya hal atma'anna amla apakah tumakninah apa henteu maka falayasiha maka teu sah. Ya orang serius, seolah eta mentak jadi ke, mentak jadi ke dek itu tambah kudu nakos kieu, toharoh nakos kieu, orang masya Allah, mesti orang terus kan. Ayat hania bihai sutana luro hitamu rukbatai wa illam yadohuma bil fi'li. Dina ruku teh kudu dibongkokeun tanah luraihat rohatahu kudu nepikeun nepi kana rukbatai 2 lutut cek urang wa ilam yadohuma bil fi'li sehingga eta teh kudu naon nyeta kudu diletakkeun tah kana eta 2 tuur teh kudu bener-bener nyata ngaletakkeunana gitu kudu dibongkokkeun jadi lamun jelema teu bongkok mah lain ruku
Itu jamaah bohong itu. Ada. Nah, kumaha cenah lamun kieu, lamun jelema diuk salatna. Lamun ukuran nu diuk mah, ukuran nu diuk kieu. Wa amar rukul qaid fa aqalluhu an tuhadi jabhat ma qaddama rukbatai wa aqmalhu ayuhadi mawadi sujud kieu. Lamun anu rukuna salatna bari diuk kumaha rukuna dahi kudu lurus jeung paha pakijai rukbatai. Jadi jabhana eta kudu lurus jeung non rukbatai jeung kadua lututna gitu. Kana mana mau sujud gitu dina tempat sujud. Jadi kieu lamun jelema anu diuk mah rukuna sidahina eta kudu nyata kudu lurus jeung lututna. Ya lamun ruku lamun keur urang diuk ya, urang salat bari diuk, lamun aya jelema salat bari diuk rukuna geus cukup kita gitu. Jadi kudu sidahi teh kudu jeung lutut ngajina. Allah subhanahu wa ta'ala. Sami Allah nah eta gitu. Jadi lamun anu diuk jadi ulah Allah. Nah gitu. Termasuk kurang dina ruku kade. Ukuran mah iya tetap lutut kade. Ukuran mah lutut. Tah eta tetap gitu. Aikuna bi gori inhinas jeung naon nyata aya naruku teh henteu ngabusungkeun wal innas teh dada. Jadi posisinya kudu kieu. Hiji ayu tia aji jatan ngarendahkeun bujur wayar fa'arosahu ngangkatkeun sirah wa yuqaddimas sadrahu gitu. Eta kudu naon nyata ngaharepkeun kana dada. Seperti kieu. Jadi kade kudu eta teh nyata kudu dibusungkeun kan. Kudu dibusungkeun dadana. Jadi posisi dada ulah dibusungkeun dadana, ulah dikeukeun ya. Aya kitu dibusungkeun. Teu ngabusungkeun. Jadi si bujurna kahandapkeun. Jadi eta teh ngaranna inhinas cenah kitu. Ari inhinas teh ayu tia ajjatahu wa yarfa'ahu wa yuqaddimu sadrahu. Eta teh wa haramun. Jadi asup kana haram. Jadi lamun seperti kieu seperti urang dina ruku teh kieu tah itu haram gitu. Ruku kieu teh haram. Jadi si bujur dikadiekeun, ieu dada dikaharepkeun kitu tah. Kira dikaluhurkeun. Ieu teh ngaranna inhinas. Ieu teh wa haramun, kieu teh haram. Haram wa haramun. Tapi jarang. Bab kieu seksuatul jabal wa rajulur rakahu jafa mirfaqa kama yasawi dharu wa anqa. Eta dina ruku. Saya pertanyaan. Kitunya tadi ada pertanyaannya. Cekapnya insyaallah oleh jamaah sadayana. Mudah-mudahan langsung dipasihan kekuatan, kekonaahan, ketawakalan, keistiqomahan, kebarokahan. Kalian mudah-mudahan urang doa ka Allah, mudah-mudahan langsung dipasihan yang bermanfaat. Mudah-mudahan segala rupi ibadah urang sekirang geuning kieu urang teh geuning awal geuning bodoh loba kekurangan dina ibadah. Mudah-mudahan Allah sing nyampurnakeun kana ibadah urang. Kalian urang nuntun ka Allah, mudah-mudahan urang ngaji dina ieu tempat, mudah-mudahan Allah sing ngampura kana dosa orang tua urang. Termasuk urang berbarokah, urang ngaji dina ieu penting, urang khusus
disiahkeun mudah-mudahan Allah sing masihan pertolongan ka orang Palestina sing dipasihan ketabahan kekuatan kalian mudah-mudahan Palestina sing merdeka. Mudah-mudahan para jamaah sadayana pikeun Zionis Israel Yahudi anu menang merangan ka Islam mudah-mudahan ku Allah sing dibinasakeun. Begitulah para jamaah sadayana urang tetap terus urang berjuang terus kumaha tetap ngadoa gemakeun kunut najilah ulah eureun kunut najilah nek salat sorangan nek salat berjamaah pake kunut najilah kajen teh batur teu ngangkatkeun urang ngangkat leungeun bae bila perlu beusi kurangkeun ajeung suku ngangkatna jadi hebat eta mah geus tahapan siapa teu amit teu leungeun hunkul jeung suku aing aneh nyaho digantong ku batur jadi beusi kasuk aya jelema teh yang cicing we jelema teh ngahulang kita orang daripada ngahulang mending doanya akhir lah begituan penting urang we geus kudu najilah gemakeun kade ulah dan kade seknya cekap para jamaah sadaya pamasan ayeuna hapunten cekap wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bil barakah wal karamah sya'abdul